Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sadaya, wilujeng patepang dangu deui sareng simkuring Mang Otong salamina. Dina acara carita Sunda dina judul carita Dedemit Gunung Wayang bagian anu kadalapan. Simkuring ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun dugi ka arengsena. Tumangga pemirsa supados teu nyangkolong teuing kana waktos ieu carita Sunda urang kawitan. Padaran simkuring dina dinten kamari nyarioskeun lalampahan Mang Ahoy anu bade nyiar doma. Nakumaha atuh salajengna ieu carita langkung paos mangga urang sami-sami Bandungan. Kaayaan pabeberang di Lemur Cijambu. Jika si Atek ajeng si Jopri reka mararana gitu. Jop, reka mararana maneh. Iya geuning ngowalakna tek. Karya sia hoy. Karya sia. Aduh, reka mararana ieu maneh euy. Karya sia hoy. Aya naon, Jop? Lain aya naon sakepret sakudewek. Aduh, eta si Jopri teu ujug teu karu naon permasalahanana, Jop. Geuning Atek 100 deui tek. Ganeng Mang Hoy 100. Mang Jupri jeung Mang Ahoy harita geus paadu hareupan. Mang Jupri nahan amarah anu teu kawadahan. Beungeutna nepi ka beureum kos besi atah meunang meuleum. Aya naon ieu teh Jop sabenerna? Tukang tipu. Ngadieukeun deui saduet si Atek anu 400. Aduh, eta Jopri. Duit naon? Waduh, eta si Ahoy pura-pura bego. Siang geus nipu si Atek euy. Ganu heueuh sia ngajual salenang. Ogoh eta mah teung si Eli sia. Aduh. Naon urusanana jeung maneh Jup? Eta teh selendang sakti Jup. Tanyakeun ka si Atek nya tek. Nyaho Mang Hoy. Nipu ka urang teh sopan. Cuk ujang Atek harita rada molotot. Atek kumaha atuh ayeuna Jup? Da eta mah geus jual beuli, duit mah teu meunang dibikeun deui, eta mah geus heulacak. Ieu nama kieu lah, jelema model sia matuman euy kudu diwarah. Ayeuna barang diadu sia jeung dewek. Hehe. Aduh, Jup. Ari ngomong teh nepi ka rangu kitu. Ulah asal engap Jup ari ngomong. Tempo heula, pikir heula. Ngajak ribut ka uing na maneh teh teu mikir Jup. Teu saimbang Jup, ayeuna pikir ku maneh. Aduh, ieu pantaran maneh ngajak ribut ka Ahoy ieu jelema gagah kieu. Hehe. Boga ilmu naon sia. Ayeuna tong loba pepelek-mekan euy basa ngocok nang diadu sia jeung dewek kena singkil. Ayo lah sia jadi di mana sia? Di dieu sia kapalang di dagangan. Cek Mang Jupri harita mun popolotot leungeun pepeta. Geunteng atuh Mang Jup jeung urang diaduna. Nah, gampang sama ini teh ka itu teh lalajo heula we itu handapkeun tanggal cau. Siap atuh Mang Jup. Ujang Atek harita teh kenceling init kana handapkeun tangkal cau, maksud arek lalajo anu gelut. Ayo buktikeun Sajup lamun nya mah boga pangarti jeung sia jago gelut sok diadu jeung Ahoy. Alah sia, tong loba caritna sia geuna singkil. Rasakeun serangan dewek. Hap, Jeleng harita Mang Jupri loncat mancal 2 kotak. Beureup baraan rek nyamar kena tarangna Mang Ahoy. Tapi teu kitu na Mang Ahoy lain geuyeub apu meunang mubuy. Lep harita ngalelapkeun sirahna. Caplos beureup Mang Jupri ngadahar angin.
Ngan saliwat harita Mang Ahoy ngarawel beteungna Mang Jupri. Tuluy leungeun katuhu nyamar kena iga burung kolewat hiuk ceprot aduh kelo sia. Deulug-deug harita Mang Jupri kana gawir. Tapi ari rubuh mah henteu memang sesag harita Mang Jupri teh. Karasa sia Jup alah sia. Tawa kasomong sia hoy. Sina bener tanyak-tonyok teh sia nepi ka tiis kitu tonyokan teh wawalkeun pereup kitu mah kena nog muning euy. Cuk Mang Jupri harita sabari masang kuda-kuda. Leungeun katuhu ka hareup. Leungeun kenca ka tukang suku kenca ka hareup. Leungeun katuhu rada ngeluk ka beurahanap. Jurus naon eta teh Jup? Eta mah jiga-jiga jurus arek ngarangeum kejo euy. Elo sia tong loba omong sia rasakeun ya. Hap Jeng-jeng. Mang Jupri nyerang di wae. Suku anu belah katuhu arek nyamar kena iga burung Mang Ahoy. Tapi deui-deui teu kituna Mang Ahoy rebut ngajat ke belah kenca ceplos harita. Serangan Mang Jupri ngadahar di angin. Tapi teu katangen harita teh suku Mang Jupri anu kenca nyamar kena tonggong Mang Ahoy. Kolebat hiuk ceprot. Aduh. Aduh. Delug-dug Mang Ahoy. Tapi ari rubuh mah henteu rada seseg. Rasa sia hoy. Ada kanan alat tiis Jup sakitu mah. Kelo sia nyaan geuning sia teh Jup. Aduh. Awat rasakeun saya Jup, ajian gelap ngampar saya. Aduh eta si Ahoy. Aduh kelo sia ngabongohan goblok teh. Seak harita pereup Mang Ahoy bangbaraan arek ngalakeun cukang irung Mang Jupri. Tapi harita Mang Jupri ngakiwar ka belah katuhu ceplos sarta deulug-deug Mang Ahoy kabawa ku tanagaana sorangan. Tapi teu katangen Mang Ahoy harita malikan deui sabari nacongkeun suku anu katuhu. Kolebat hiuk ceprot kena iga burung Mang Jupri. Aduh ya. Deulug-deug gebru Mang Jupri rubuh. Sirahna nyuk seruk kena kolomeran anu kiruh nepi ka pusik. Asyah. Tuman cia rasakeun ye pamungkas ye. Jeleng-jeleng Mang Ahoy loncat sabari rek nyepak dada Mang Jupri. Tapi encan ge suku nepi kana dada harita. Teu kanyahoan ujang atek ngabongohan ti tukang. Punuk Mang Ahoy dibabuk harita kurancatan. Kolebat hiuk ceprot. Aduh. Dulug-dug Mang Ahoy. Sirahna asa lunglang tina bujur prat-prat hitut. Tapi Mang Ahoy samemeh harita rubuh derang-dang manehna lompat ka hilir nepi ka buleud. Aduh Mang Jup. Teu kunaon naon Mang Jup. Alah entin. Cuk Mang Jupri harita sasamat kan jadi pamajikanana. Aduh tolongan teh aduh ya. Keun Mang Jup. Herang geneng ku urang yang geneng. Regeyeng harita Mang Jupri kujang atek digeneng. Tuluy digandong dibawa ke imahna. Mang Jupri mah geus eleh musingkeun deh. Aduh ulah loba omong teh aduh boro ieu aduh nyeri ka burung dewek teh. Aduh. Punten pisan pemirsa kulantaran waktosna teu nyekapan. Cag ieu carita Sunda urang tunda heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing emang baris neraskeun dina bagian anu kasalapana. Atur nuhun kana naon rupi perhatosanana wilujeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.